munasabah eta salaki jeung pamajikan bekang kudu minta hampura ka salaki mun poe Jumat tah kudu mah minta hampura asa asa ke satahun eta ge balik di masjid hampuranya pahang soloba mah ngaji pian aing kana karena ke minta hampura neangat semur teu kapanggih di mana kitu dia dandan semur paling tadi disediakeun tadi kan minta hampura kok pas saya deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim was-siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wa qala an-nabiyyu Muhammad ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sarerea anu hadir siang ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Majelis Taklim Bani Hasan, Kersana Al-Mukarram Abah Haji Aas, Akhina Al-Mukarram Kiai Haji Sukron, berikut Ibu Hajikna putra putrikna nu sekaligus puji simkuring dipika hormat urang doakeun mugia ieu pondok pesantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Aparatur pejabat pemerintah satempat puji simkuring dipika hormat, teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi, puji simkuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kusumangetna kana muludan urang Pasir Jambu umumna khususna Majelis Taklim pengaosan Bani Hasan dugi kadinten ieu padahal geus tanggal 1 silih mulud
tapi tengurangan karena semangatna ngayakeun peringatan Maulid Rasul. Alhamdulillah. Urang mah memperingati Maulid Rasul teh satahun sakali. Kangjeng Rasul ditaros ku sahabat. Rasul punten kunaon anjeun sok puasa dinten Senin? Rasul jawab, zaka yauma ulidtu fihi. Cek Rasul numantak kaula puasa dina poe Senin lantaran poe Senin teh poe kalahiran kaula. Urang mah umatna satahun sakali, Rasul mah muludan teh memperingati kelahiran anjeunna saminggu sakali. Geus lamun aya nu ngomongkeun jelema Rasul mah telok muludan kaberangan kudu dipantogeun huluna kana tembok. Pan Rasul ngadau kitu fihi zaka yauma wulidtu fihi, nu mantap kaula sok puasa poe Senin lantaran kaula teh memperingati nginget-nginget kana kalahiran kaula. Iyalah Kangjeng Rasul. Bahkan para hadirin wal hadirat dina syiran dicaritakeun, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nyenan bisa atau kaciri lah mau bejus ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu dina syiran iya nerangkeun tentang paman Kangjeng Rasul. Rasul ngabogaan paman ngaranna Abul Uzza. Sahajana eta ngaran aslina, ngan lamun ngomongkeun Abul Uzza, ibu-ibu bapak-bapak kecuali santri eta ge santri teh ngapaleun teuing henteu. Abul Uzza teh Abu Lahab, paman Kangjeng ngaran aslina Abul Uzza. Ta eta Abul Uzza ngaran kerena ngaran gagahna Abu Lahab. Mantak lamun kenalan orang kudu dua ngaran aja ujung gitu kuduna sangaran kula Sarman contoh panggilan keren woi Joni gitu. Waduh barang di dalam banget jendol. Sangaran woi Mahmud panggilan Anton Popwanira kudu gitu ya. Ta eta Abu Lahab teh mamang Kangjeng kafir bolongkotan eta Abu Lahab wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Abu Lahab teh dicap ku Allah dina Quran bahwa langgeng dirina Abu Lahab di neraka jahanam. Para hadirin masya Allah ialah Abu Lahab. Ta eta Abu Lahab boga amat ngaranna Nyi Suwaibah. Sajana Suwaibah eta hiji waktu cek Abu Lahab kieu Abu Lahab Suwaibah cek Abu Lahab mohon bah aing boga kakak ipar tuh teta ipar aing Aminah kuari karena urusan ku dia engke bila mana ngajuru aing bedaan. Rancang carita Siti Aminah teh ngalahirkeun Kangjeng beda jeung urang.
Bahkan Siti Aminah ketika ngahamilkeun Kangjeng Rasul teu ngarasa berat, teu ngarasa capek, teu ngarasa eungap, lir ibarat awewe anu teu hamil. Kumaha ibu-ibu kereuneuh capek baru nyanang karak eungap nangku bisi betus nyangigir hartina urang kieu salah kitu salah mangkana lalaki ulah kerede laganya ya urang gitu karunya ka ibu-ibu teh kudu kuat nyan pohara jauh urang mah moal daek tareuneuhnya atunya coba bae tareuneuh masyaallah ulah lalawara jajal talalaki gandong bata opat deh na beuteung talian ngising dibawa kiih dibawa ke pasar dibawa hes dibawa coba cicing ibu-ibu lalaki daek teh gitu jawab ulah ulang-ulang teu puguh ya mal daekeun bener teh ulah kitu hayang-hayang teh eta Kangjeng Rasul mah begitu dihamilkan ku Nyi Siti Aminah teh hadirin wal hadirat ibu Siti Aminah teh ngarasa cap teu ngarasa eungap teu ngarasa lelah lantaran nu dikandungna Rasul cahaya bahkan bulan kahiji Kangjeng Rasul teh begitu dihamilkan Nyi Siti Aminah kadongkapan Nabiullah Adam alaihis assalamu alaika ya Aminah assalamu alaiki ya Aminah assalamu alaiki ya Aminah cek Nabi Adam saha anjeun cek Siti Aminah kaula Adam Abul Bashar absyiri ya Aminah qad hamilti bisaidil bashar cek Nabi Adam wahai Aminah anjeun teh bungah Aminah sebab anjeun geus ngandung bapana sakabeh manusia bulan kahiji panggih Nabi Adam bulan kadua didongkapan Nabiullah Syith alaihi salam absyiri ya Aminah hamilti bisayyidil sahibit ta'bis bisahibil hadith wat ta'wil gitu cek Nabi sis Aminah bungah anjeun Aminah anjeun teh geus ngandung jalma anu ngagaduhan moang pirang-pirang caritaan anu pohara ta ieu bulan kadua kadongkapan Nabiullah Syith bulan katilu kadongkapan Nabiullah Nuh bulan kaopat kadongkapan Nabiullah Hud bulan kalima kadongkapan Nabiullah Ibrahim bulan kagenep kadongkapan Nabiullah Ismail bulan katujuh kadongkapan Nabiullah Musa bulan kadalapan kadongkapan Nabiullah Daud bulan kesembilan kadongkapan Nabiullah Isa alaihis Masya Allah Kangjeng Rasul mages dipapat di dalam arwah nage di alam arwah nage ku pirang-pirang nabi ari ibu-ibu keur waktu eta ngareuneukeun anak ngimpinaeun bulan kahiji ngimpi jeung kuntilanak bulan kadua diseureud engang bulan katilu cenanya naon deui asa ngincak tai kebo munasabah anak nage juara regel begitu merokosot Kangjeng Rasul mages lain malah hadirin begitu eta cek Nyi Suwaibah ka Abu Lahab subuh-subuh ka Abu Lahab teh Suwaibah amat nate ya cek Nyi Suwaibah Abu Lahab aya naon cenah Suwaibah dia isuk-isuk lain nganteran wuduk ka dieu wuduk Pak di Mekah mah bu nu aya sarapan roti samin itu mantap urang Mekah mah tara sarapan anak roti jeung korma teh cara budak Indonesia umroh atau ke Mekah atuh can nyatut beh atuh geus can dahar bae ngomongna padahal beak roti 8 gelempong beak korma kuat 20 can nyarap bae urang Indonesia mah model di dia ngedar dia tah can ngarak lontong doang beak 10 terus atuh eta gemblong aing beak cenah 2 geblek atuh ngaku da can nyatuk keneh bae cannya urang mah beuteungna lain deui Masya Allah hadirin wal hadirat kumaha eta Suwaibah aya naon cek Abu Lahab
Abah cenah Aminah ngajuru eta Abu Lahab ngorejat ngadenge nyi Siti Aminah ngajur. Masya Allah para hadirin, cek Abu Lahab Suwaibah anak Nabi Kang talalaki lamun bikang pencet. Masya Allah, sebab hina zaman harita wewe mah di zaman jahiliyah mah. Ketika di zaman jahiliyah lamun ibu-ibu reuneuh ketika bulana eta salakina kalaleun. Nah sebabna sieun pamajikana ngajuru anak Nabi Kang isen boga anak bikang. Rabbana Karim, coba eta Bu, hina tante, hina tak hina. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan diangkat derajat kaum ibu, alhamdulillah berkah Kangjeng Rasul. Cek Nyi Suwaibah Abu Lahab anak Aminah lalaki worejat eta Abu Lahab kuat dijingklakan. Waduh cek Abu Lahab, alo aing lalaki anak Abdullah anak Aminah pasti bakal jadi jelema gagah, bakal jadi raja sadunia. Waduh atoh Abu Lahab ngadenge Siti Aminah ngalahirkan Kangjeng Rasul. Masya Allah para hadirin, kumaha eta? Begitu cek Abu Lahab dengekeun Suwaibah, poe iya detik iya sia kuaing diperdekakeun. Rabbana Karim. Abu Lahab kafir dicacat ku Allah dina Quran, tabbat yada abi lahabew, kafir bolongkotan dina neraka geus dicap ku Allah dina Quran Abu Lahab. Ketika malam Rasulullah lahir atoh kabidamina bahkan sodako ngamerdekakeun abid, nilai ngamerdekakeun abid meuli onta anu geus manjing korban hargana kurang lebih 70 juta. Abu Lahab petingan malam Rasul dilahirkan geus sodako 70 juta. Mantang mun aya urang pasir jambu, urang pasir jatake, urang pasir kembang muludan beak 70 juta kakaraknya satahap jeung Abu Lahab bajas can aya nanaonan ulah sok sosoron tinggi urang kabehan bedal atau yang luna bemunuh kakak lagi baik. Abu Lahab ka 70 juta lu ngomong urang mamuludan karak 300.000 geus posini be panitia aing mah teh cocok jadi ieu sebenarnya mah teh cocok kadu dia hayang kumaha kita tangkorak di haram jadah doang itu cocok itu teh cocok. Abu Lahab 70 juta geura mikir ya urang kabehan. Abu Lahab kafir bolongkot. Masya Allah langsung ditimang ku bapak kolotna Sol Abdul Muthalib. Shalla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf watar rahmani ku atoh neta dan Muthalib. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal ardani. Apal? Henteu deui bae sareng geus aing aja. Oyuhan aja syukron baik kan ngajar kan umpal modal kieu. Rabbana Karim. Aduh, gancang cerita Abu Lahab paeh. Abu Lahab Pak. Paeh bae geus kafir ieu. Eta begitu Abu Lahab paeh hadirin kaimpikeun ku adina Abbas. Abbas mah Islam. Pan Kangjeng Rasul keur Isra Mi'raj rek dibelah dadana ku malak Jibril teh didampingi ku pamana hiji Sayyidina Hamzah, kadua Sayyidina Abbas. Begitu kaimpikeun cek Abbas, "Hab, kakana-kakana, anan cenah Abbas." Laju kumaha dia di ditu ya? Di alam barzah. Aing mah di neraka. Disiksa aing mah Abbas ku Allah. Laju panasnya atuh marang mah dia piraku neraka tis. Panas Abbas pohara lain papatah di neraka. Aing mah kafir ieu
aing langgeng di neraka ata annahu fi yaumil itsnaini daima, terkecuali abas aing diringenkeun ku Allah Subhanahu wa taala siksaan aing tiap malam Senin jeung poe Masya Allah. Aing kitu kunaon diringankeun ku Gusti Allah sababna mas lisururi bi Ahmada, lantaran aing bunga bareto keur dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Abu Lahab kafir bolongkotan dicapu Allah di neraka atau dilahirkan Kangjeng Rasul diangkat ku Allah siksaanana saminggu sakali kupeda atau lahir Kangjeng Rasul tiap malam Senin jeung poe Senin ku Allah diangkat siksaanana. Famad dhannu bil abdil ladzi tula umrihi, apalagi hiji hamba manusia anu dipanjangkeun umurna bi Ahmada masruron bi Ahmada, bunga dilahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata muwahhida, bari manehna maotna mawa iman Islam cicing dina agama Islam sanajan salat belang ben doang urang pasir jam kafir bolongkotan. Tapi Abu Lahab tuh kafir bolongkotan diangkat ku Allah siksaana. Kos kumaha atuh jalma Islam anu dipanjangkeun umurna wa mata muwahhida masruron bi Ahmada, apalagi urang Bu atau dilahirkeun Kangjeng Rasul bau deuleu ku berkana Kangjeng Rasul deuleu padagang balon kuat ilu bunga manehna nu bunga anak urang nu ceurik. Terus dagang balon dulu kaparapan anak pemajikan dulu pedagang batagor pedagang bakso mun bisa mah eta ceng menayang ganjaran atuh bikin mereka kabeh anu hadir beneran balik BKI maka beak laris aya duitna eueuh maju kumaha tuh engke bae cenah cek kiai ge di akhirat paling ge sumpung teu ka pemajikan kumat deng ada tingkat kiai cen apa teh bunga pedagang balon ilu barang hakan bener, pedagang bakso laris bener tuh, pedagang bakso pedagang batagor tuh bener tak komo eta pedagang batagor pedagang bakso pedagang martabak dak nu kebel tak idama ceramah aja balon aing kan beak aya mah geura cerikeun budak leutik ganjaran keur kieu mah apa teh bunga apa teh barokah ibu-ibu berkabulan mulut Masya Allah bener tak ih kaucing-ucing teh bagian kena lauk bulan kamari mah eta pemajikan kula gegerewekan bae nanaon beak itu beak ieu beak Masya Allah aya kuari mah daging kotok ya teh kuat daekeun cing daging kotok kebela malih bahkan buku berkah bulan mulut bu eta kuring dahar datang ondang kana ieu daging kaditu daging kadieu daging kadieu bakakak kaditu bakakak kamari mah bajeas donang ka hiji daerah Masya Allah ku ngahormat ka kuring atuh kotok umuran 4 tahun bakakak kotok teh ya kotok jago ku atuh mun kula datang mangga cenah kiai cibilong munguna mah ila kamis ngahormat munguna mah cenah kotok jago 4 tahun atuh meuli lihat ka atuh contoh war doang biuri kula ha ieu menyiksa kiai model kieu kitu keun lain muliakeun atuh kecewekna mah kula kana eta bae nu beureum teh cangkang naon eta disolok jengkol mah diganti ngaranna lencang tangkil lu pemajikan kula ngilu kuari mi kitu kena hayang dahar eueuh naon teh nabi aya ge kutang astagfirullahaladzim nya nang kutang dipasang horeng kulit tangkil kutang cenah eta kutang kuari tangilu di mana kita nah kitu kan masak kutang segala macam kutang dikeureutkeun ku mata dina kitu nah tah oh kulit tangkil di ngaranna disingkat kori mah kulit tangkil ini kutang kulit tangkil aduh hei terus ya tah sagede Abu Lahab diringankeun ku Allah siksaanana atuh komo urang jalma is belang-belang ge sok-sok cerewet gesok maca salau degel-degel ge urang masuk ngalaksanakeun pangaji
leletikan ke orang masuk sedekah mul. Nah, muga-muga berkahna atoh dilahirkan Kangjeng Rasul ngajadikeun ciri urang digupai jaga di bagian. Amin. Amin. Ya Rabbal. Umat Rasul jaga teu kudu ngakuan aing umat Rasul. Rasul abdi umat anjeun, abdi umat anjeun teu kudu. Umat Rasul mah kabeh geus cirian. Umat Rasul mah Pak geus cirian. Kumaha kitu? Ciri umat Rasul mah teu kudu ajol-ajolan aing umat Muhammad. Kumaha kitu? Tarahum rukkan sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ngenahan nyaho ya kata kanungan anjing doma. Misalkan di pasir jamu anu adzan subuh teueunaheun ruang poe isuk-isuk daksa anu adzan salat henteu ta manehna bati menigar rieung ceuli aing anu adzan cenah ulah kitu eta ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simahum fi wujuhihim min atharis sujud tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Terlihat dina tarang ciri umat Rasul ruk'an sujjada aya cirian atuh tukang ruku jeung sujud. Masya Allah teu kudu ajol-ajolan cek Rasulullah sarmina kumane umat aing bala tuna terang anjeun ai cirian urut tapak sujud ka Gusti Allah simahum fi wujuhihim min atharis sujud aya ciri umat Rasul mabuk dina tarangna geus teu kudu ajol-ajolan atuh mantak urang teh wayana salat ulah tinggaleun ketika Rasulullah rek pupus Rasul wasiat as-shalah 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 cek Rasulullah salat ulah teringgalin salat mun boga kodoanan gara kodoan ieu salat sebab salatna ditarima amal nu sejenna ku Allah ditarima salatna aut-autan amal ibadah nu sejenna aut-aut mantak singkat ibu-ibunya heuy Bu mun salat ulah sok sakadaek bener ulah sok asja ulah sok sakadaek ieu salat teh ibadah anu pohara moal bae Rasul wasiat atuh bahkan Kangjeng Rasul jaga ke di akhir zaman umat aing loba at-tahawun anis shalah ngalalaworakeun kana salat rajul beda alam kubur orai sujaul akro saha cenah dia aing sujaul akro panjangna lalakon ti dieu ka Surabaya eta pana huluna botak tina sini neraka laju matana hurung tina sana ieu kukuna para ranjang tina timah sini neraka begitu torojol aya naon dia ka dieu aing teh makhluk Allah ngaran aing sujaul akro laju aing diutus ka dieu titah nyiksa dia sampai poe kiamat. Masya Allah mangkaning sajamna di akhirat satahunan di dunia mah nggak setahun di akhirat mah karak sejam ndak kumaha begitu eta digebuk ku sujaul akro ari dia ka dieu hendak naon nyiksa aing naon dosa aing dosa tangkorak dia sok daek ninggalkeun sok bari ngahaja-haja ninggalkeun anak bari jeung teu dikodoan bari bener-bener ngalalawarakeun kana salat ieu aing diutus cek sujaul akro tita nyokcrok polo dia jeung ka bujur-bujur jadi cokcrok wae. Masya Allah mangkanin eueuh pae geus pae nama di dunia teh begitu pae brus beres kadituna eueuh maot terus-terusan
sakali ngagebug sab'ina zira'an mebes 70 hasta. Satu kali gebug 70 hasta, dua kali gebug 140. Rabbana karim nagdukumakeun. Maka wayana ibunya teangan minantu nusok naik salat. Mantap kolot baheula mah simpel ngomongna. Cenah dia kawin. Oh cenah mah doakeun kumaha. Aju kumaha salaki dia. Atuh jaga we mah cenah di ditu di lapangan Bandara Soekarno Hatta. Orang tukang jaga WC. Aja eta calon salaki dia sok salat tanya sok salat teu nama geus teh mah salat teh gampang jeung nu penting boga duit goblok kadang-kadang cek ibu naon tuh cenah nu penting boga gaji geus teh ge cenah urang gampang salat nuturkeun waduh eta ngomong deui nya sok sadaek-daek di ibuna bu mantap eta calon minantu teh tanya eta calon salaki dia nya urang mana aja sok ngumba banget teh lo atuh sok mah isuk-isuk mah maksudna ngumba banget kolot baheula mah sok salat mentak singga ada ieu ilmu salat teh ulah sok lalawara ibu-ibu lamun salat teh ulah sok sailu-iluna tanyakeun ka ustadna maaf para kiai para ustad lamun salat praktekeun ulah sok sakadae ieu mah salat kadang-kadang lalaki dengekeun ya lalaki ya pemuda dengekeun ya pemuda heuy aya pemuda Pasir Jambu nah dengekeun da lamun salat ka masjid kudu rapi lain gagah tapi rapi pakaiana nu rapi dangdana nu rapi make peci kasep ulah sok dibiasakeun salat pakai tangan pendek ka masjid mah pakai anu rapi peci nu rapi sampingna capna embehes misalkan ai boga mah merek pecina Al Balad kuari nu laris samping Wadimor eta samping paling kolot samping Wadimor kabehan ge pernah uak ka eta mah udah nyebut si Dimor kabeh Wadimor doang eta kue paling kolot bu wajik kabehan pernah uak aya wajik moal sijik ngan aya nu leuwih kolot eta kue kiripik aki kabehan mah ka si eta deui teh bu nu hade mun salat rapihkeun pak woi pemuda woi ulah sok sakadaek ieu mah make peci usadahana pemuda nek salat bagi kolot ge waru sadak-daek peci kuat beureum do kulitan do make kaos ngabadeg geutah cawan teh waduh aing samping ngelinting doang sableker motor la ilaha illallah salat sadaek-daek usahane mana Allah sami Allah ai dia nek salat nek nguseup sebenarnya Mang Sarta cek urang teh ya mata kudu rapi ye ditilai salat rapi amal saja diterima salat teu rapi atuh mau diterima amal saja ge ibu benar Allah berta ieu lamun lalaki jeung bikang beda kan dina nganangtungna ge lamun lalaki mah sajengkal setengah hasta mun bikang rapet lalaki carang ke sajengkal atawa sahasta maksimal kan gitu dina petekul qorib aya gampang petekul muin malanan set carangkeun kunaon kudu dicarangkeun sebab ieu aya pancuran diganjel ku batu dua kajempet henek ka ulah kagabah hukum leuwih nyaho lamun lalaki mah nah usoli teh cenah ge ceuli teh iya dan jempol kudu handapeun daun ceul mun lalaki bikang mah ulah mata ge ulah sailu-iluna tah deukeut set ramo nu opat sunah madep kiblat ulah sembarangan salat tuh nah kiri dan bapak tak gitu toh Allah Akbar kunaon ieu urang lebah salat ngangkat leungeun menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kunaon
elatna nu mantak urang takbiratul ihram ngangkat leungeun abajas lantaran takziman lillah ngagungkeun kadat Gusti Allah. Allahu akbar. Di Mekah mah salat itu Allahu akbar atau gimana namanya? Allahu akbar lalaki. Mun bikang set jempit nah sebabna ya aya gunung dua besi diburi loba bayawak aya meong congkok aya lasun bisi kacau walu ulah kagama ih bikang malain deui benar iya Allahu akbar tak tah tungkul dalekeun ka tempat sujud ulah sok culak cileuk ieu mah ibu-ibu salat hareupeun kaca gede ya hareup baca lamari Allah akbar jubah begitu ya keblek ulah culak cileuk rodiahnya dalekeun ka tempat sujud Allahu akbar. Aja pemuda salat di pinggir jalan di masjid dia lah ya. Pane taya kacaan ki sukron. Allahu akbar, mangibikan leumpang. Wih. Maka dalam sakit lah. Keur salat. Nah, dia cak doang cak itu batal. Nu ade dina bangsa munasabah cak Rasul as-shalah. Saralah toh lipat urang ku sareng santet salat santet. Waduh. Eta kula silaturahmi ka unggal kiai baji coba punten kiai gitu kan aya umiri dan supaya kedek salat kumaha cek kiai pugu abang ge sangeup bae horeng eueuh eta wiridan kedek salat mah eueuh sangeukeun kabehan geus sangeup waduh bu pak masyaallah ieu salalatnya bunya cek ibu mata kayak kula mah jarengkel kiai tina kunaon kitu beneran boga salah kitu lok salat nasib teteh bogoh kanu kitu ye lanjut minta talak doraka minta talak ka salaki aya tadi lok salat urusan manehna lanjut kumaha tuh itu urusan kebo bae mun isuk-isuk tanya hendak ngopi heula hendak nyarap lah oeh gitu paling ge teh dicabok mun huluna bangsat tangkorak di anjing rabik doang cenah meureun ini salat ieu Rasul teh wasiat as-shalah salat nu hade salatnya Allahu akbar ruku tah lagi lempengkeun kudu doang papan kitu tah lempengkeun set ieu mah nyeri cangkeng henteu nyeri tongong henteu rematik henteu angahan man kira doang bangkong hayang mijek bae ngalajuna sami Allah hamidah laju eta sok aya nu solik ya punten bae nya lagi eta teh mah usah daripada Allah akbar dua ngilak lalayangan mantap ge ka ulah sok saeuy piluna takbir tanyakeun ka kiai kieu endah teu ih men ilak bae teh lalayangan bang berat plek bari deuk kieu lah punahna mah da besar bae tahta sodri aula geserkeun ka kenca seutik tah nyekelan hat pan hate mah urang ka mana bae keur salatnya teteh keur salat jangan jarum teu kepanggih baru sholli Allah berteng orang juri setan dia jarum orang nyelap nak utang orang dia tuh mantap lamun leungit tahun bae salat engke kapanggih inna sholati wa nusuki wa sujuki wa keri wa kopi wa sarimi kabeh utang ke bawah salatnya insya ayo kabehan syaratnya anak orang dititah sok minantu dititah sok bisi mawa sengit ka urang hadirin wal hadirat terus nu kadua Rasulullah amanat an-nisa awewe cek Rasul teu arijal kunaon sebabna sebab bikang marawan ka neraka ka surga rada gampang ka neraka leuwih gampang bener bu tah ieu awewe Masya Allah mantak awewe beda jeung lalaki jauh sahebat-hebat awewe mohon maaf bikang mah akalna hiji nafsuna 9
lalaki nafsuna 9 akalna hiji itu balik lalaki mah akalna nafsuna hiji sagaga-gaga nabi ka moal lalaki mah pinter akalna ide lagi nyor aya bedana pa tukang ngojek majikanna 3 kurang kumaha coba eta da pinter akalna ka jadi kumaha ge ji moal mahi teh mata kata teh ulah sok nyarekan mereka ka salakinan bapak dia mah kolok-kolok teu gablek polo aja eta kebiasaan tah nu kitu eta heuy akhlak teh benar ulah sok kitu benar tah iya tetap moal mahi ka lalaki mah akalna salap nafsuna ari bikang mah nafsuna salap akalna hiji dah cek ibu-ibu aya eta nu sok kokorobet teh heula saha nu sok kokorobet teh lae mana ge lalaki tapi mohon maaf lalaki mah motor Yamaha ngagerung mimitina doang parek kutaplek bendes awah gandeng motor Yamaha tapi bikang motor Honda ka ulah kagabah beuh lalaguna terus kepanasan cetam mal mahi bener teu bohong hukum bikang mah nafsuna salap bala nyeun imah rapi geus beres anggeus ieu cenah ngolowong bae pajet teu pantes atuh meuli-meuli bupet jawab nu hayang bupet salakina teu pamajikanana da eta geus meuli bupet pira aku cenah longong bae kosong isin dong nu teu kabalian laju meuli-meuli gelas hias nu hayang gelas hias salakina apa pamajikanana ya pamajikanana benar jalan lagi mah teu ngarti-ngarti adan karena gelas hias beres meuli gelas hias pak cenah eta di juru ngolongong meuli-meuli kembang teh cenah kembang palsu munasabah teu bohong Kangjeng Rasul atuh An-Nisa bikang masuk gogoloyongan hatena akalna ieu 9 akalna ieu hiji nafsuna 9 Masya Allah lalaki mah bu cepat akal sat tapi bikang contoh lalaki mah ya mun hayang dahar teh dahar waduh bara duit tidak ingkotok sakerotna 20.000 bungkus 5 beres bener jajal bikang geus lapar endek mah deui kotok can gepeng mah ditawar can eureun bang dagangna teh sabaraha duit teh kotok 20.000 wah meni mahal masa Allah untung teh muter ka Mekah meuli kotok ka Mekah ka bawah eta bikang di cepat dagangan atuh teh tapi belum dagang kunaon sorangan manjit kunaon gitu baik beli teh sabodo atuh nawar mang cenah cieun digetak teh ku pedagang nek beli moal yang bade ke meuli alabatan teh mamang meuli galak teh ieu ngomong lian tadi bikang mancan gepeng mecan eureun nawar ayo kabehan ge aku dia pamajikan kula ge sarua bae de meuli bobok kot pas saya teu dijeng kula cek kula meuli bobok 50 biji jeung Ariung padahal cek kula sabaraha duit mangnya 35.000 orang geus janji jeung manehna 25.000 cek kula geus 30.000 atuh padagang boboko barang kula ngariung ka Gunung Kancana moal ka Bu Haji cenah meulina ieu mah kasalak ka Bu Haji bae ai kitu nan urusanana henteu horeng mah jeung kula mah 30 jeung manehna mah 25.000 barang sabaraha duit tapi cenah boboko 30 masa Allah punya nyahuanan munasabah embung ka aing teh padagang boboko cenah horeng barang ya tulis teh gitu kan kula mah cepet lalaki mah meuli daging kotok belah duit sakeut aing lapar hayang dahar bali 20.000 daripada aing kudu newa kotok dan nyabutan buluna can mencit deh encan katotok aing depung kotok ribet berabe eta dong meuli boboko tah 25.000 ulah geus 30.000 bae daripada aing Gunung Alawi dan nyiksin can nganyam aratel dengan aing ringkas lalaki mah
barang cek padagang bobok hampura buajinya ulah hampura eta nyiru sasana 10 kali ke tambahna Allahu Akbar wat kelengar padagang bobok tadi kan moal mahi munasabah cek terus Anissa bu ibu mahen sing hati-hati bener nah ketika ibu head kadang-kadang tadi deui saat-saat asar buah-buah mah eta dohor teh geus saat kurang telok hati-hati mata eta salaki sing apik ngelingan pamajikan ngan bikang ngelosok salah tafsir kurang mengelingan kula gesok ngelingan ka pamajikan ayat pamajikan kula nage mi geus suci nek naon hok robet bae maksudna geura salat aya suci begitu itulah curiga hara kamari kene ih cek kula kurang malain panya maksudnya ngelingan geura suci mah geura maca Quran geura maca salawat geura anu ada gitu poe mari keneh bu eta bikang hares ya orang bener gati bikang magat gati munasabah eta salaki jeung pamajikan bikang kudu minta hampura ka salaki mun poe Jumat tah kudu mau minta hampura asaknya setahun eta ge balik di masjid hampuranya pahang sulah bawa nasi dia nanti aing kana karena ke minta hampura neangat semur teu kapanggih di mana kitu dandan semur lain tadi disediakeun tadi kan minta hampura kota pasea deui Kudu nama eta ya salaki diuk kena bangku pamajikan anu nubruk Assalamualaikum Pak, Masya Allah ingat kena dosa hampura mamahnya, mama loba dosa ka bapak Masya Allah bae loba ngajadikeun ka bapak, loba nyarekanan ka bapak mama macan bisa ngalayan bapak semestina seorang istri ka suami geus dina poe ieu detik ieu mama hayang hampura bisi engke mama ka surga kahalangan ku dosa gara-gara boga dosa ka bapak teu hampura mamahnya dikitukeun salaki bu ngajengkang kumaha salakina aya ge bapak ada kudu diampura mah bapak mah komo loba dosa ka mama masyaallah loba panita ka mama loba nyarekanan ka mama masyaallah mama sampai ka kuruk ku bapak can kebalikeun naon engke ulah ngadalak jaganya di poe kieu bisi bapak engke neuk ka surga teu jadi gara-gara boga dosa ka mama ngahiung doang sarina kumaha jeung babanjigana aya ge mama anu perlu dihampura mama komo loba dosa ka bapak pareto teh bapak lagi duit 1 juta ku mama dipaling na kantong eta ieu bapana koret teh mere pake mali daster ku mama dihampura nya Pak daster pakekeun soek lah ku ari Pak kakarak bebe jampura bising ke mama ka surga gara-gara daster soek teh halal teh aya ampura teh ku bapak kumaha cek salakina aya ge bapak nah kudu jampura macan sakumaha mama bapak pareto ngomong teh gawe ka Jakarta 2 minggu padahal bapak kawin deui mama jauh anting mama teh pada tahun itu bapak dicokot sabana pake mas kawin mama jauh hendak ditalak kagok mah geus boga anak 4 ngorana mah tang korak dia cek pamajikanana wat darder pasti ada bae eta ay tuh jam sabaraha ya jam 10 tapi loba Anissa singkade bu idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha di mana-mana awewe mah salat tepat 5 waktu puasa sabulan Ramadan anu mul puasa wajib lamun ibu nak puasa Rajab ibu puasa Senin Kemis tetap kudu bebeja ka salak Pak bapak enon mah lain ieu buku isukan teh tanggal 1 Rajab terus buku mama hayang puasa kabita pa kana ganjaranana ulah asal geus ulah bae teh malotot kudu ngarti aduh gitu mah tenan naon gede kene ibu buka tibatan teruskeun puas
wa shomat syara wa ta'at zaujaha nurut ka parentah salaki anu teu berlawanan jeung parentah agam. Nah nurut ka salaki milalah udkhulil jannata min ay abwabil jannati thamaniyati syi'ti asub bikang maka surga salat puasa taat ke Allah taat ke Rasulullah taat ke salakina. Waduh mangga geura asup kasur min ay abwabil jannah di mana bae nek lawang nu kahiji lawang nu kadua lawang nu katilu lawang nu kaopat munasabah cek Rasulullah an-nisa 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 bikang mah sok pohara nu loba ngarumpi saha munasabah cek Rasul pang loba-lobana umat aing nu asup ka neraka ibu-ibu barang di dieu ka surga lalaki ge euy dijajang. Kamana orang panghandap nanti ketemu ibu-ibu pamajikan asup ke neraka didikan nu jadi salak singkah ade ya anisa munasabah pantas wajar dulu ibu-ibu mengerumpi tetangga menang musibah menang kaisin ulah sok ditambahan tutup ima tetangga menang musibah odah anu dia mimin masih kadangnya dia berita si Ana ibu cina ayat aku mah tadi naik makan kemarin kan dengan nanti si sarnah cina jangan jelas aku mah coba tah bu ulah gitu kudu aku mah odah dia ngadenge berita anyar si anak geus teh ulah diperpanjang eta tetangga urang dulur urang tetep sarua jeung kaisi urang anggap lamun urang nu kitu menang musibah kos kitu urang isin tante urang nyeri henteu panjalma mukmin jeung jalma mukmin mah kal jasadil wahid kudu seperti tangan anu hiji seperti satu bangunan seperti satu jasad lamun leungeun katu kakeureut kena potong atawa kakeureut sakujur badan pasti ilu ngarasa nyer ulah sok ditambahan stop gitu atuh kuduna bener ibu terus terus nyen dosa masya Allah teka rasa geus boga amal naon kitu kurosa amat nyen dosa. Siti Saudah Olman Siti Saudah teh istri Kangjeng dengarkan ya ku ibu begitu Siti Saudah wawartos ka Rasulullah Rasul aya naon Saudah cek Rasulullah abdi diulang walimatul arus tulah ku tetangga ku sahabat mohon kumaha abdi dongkap tak ulah cek Rasulullah hop dia nek datang mah ngira datangan ka ditu Saudah hop cek Rasulullah ngan anjeun kudu ngahem-hem cai salama anjeun ti imah sampai ka undangan sampai ka balik deui kudu ngahem-hem cai mohon Rasul eta Siti Saudah ngahem-hem cai insyaallah undangan Siti Saudah barang datang pangaran gitu nu hajat iya macam-macam jelema aya bikangnya kuru jangkung hidung make baju gomblang warna berem kulit hidung tutung alabatan arang nyakuru make baju beremnya cerita doang cabe berem doang kompor kahuruan cek Siti Saudah dina hatena ih eta mah etanya mamantes maneh dina hat diucapkeun teh ku Siti Saudah lantaran kehalem-halem cak ini kita masih eta cenanya mamantes maneh hari awak kide jangkung nyakuru make baju ku gomblang baju cenah berem masya Allah entos uih Siti Saudah dongkap ka bumi tepang jeung Rasul Saudah cek Rasulullah utahkeun tadi cai begitu diutahkeun cai ai gejloh teh darah anu hanyir campur nanah padahal cak kaget Rasul geuning tadi kieu anjeun tadi ngomongkeun keur nu hajat Rasul mah weruh sadurunge winara sungut sia maka ku aing cek Rasulullah teh anjeun ti tangah hem-hem cai
tujuan ulah gibah tapi hati anjen gibah anjen ningali hiji awewe jangkung kuru bari hidung make baju berem pan hati kumaneh ngaku merentes sauda kakaraku merentes hati ngomongkeun batur kos kitu omok lamun ngomongkeun jeung bacot-bacot aran kuari stop geus ngilu ngarurumpi lamun ayat tatangga menang musibah ditambahan ka isin-isin ku urang man ayyara musliman bidambi lam yamut hatta mitlahu siapa orang sajalma anu ngisin-ngisin dulurna kudosana si anu pada hadirin wal hadirat anu diisin-isin kurang kudosana lain tadi tutupan lam yamut hatta mitlahu maka eta jelema moal dimautan ku Allah Subhanahu wa taala terkecuali eta jalma ngalakonan dosa anu diobongkeunna ku urang wal iyad billah ayeuna munasabah Anisa awewe heuy ucap kitu dong bakong kagarung gebah kasinggung mah aran waring geus ngomongkeun atuh stop gibah stop ngomongkeun stop ngahutang stop ieu kuring loba bang emok ieu salakina teh nyawana naon ujug-ujug ngayana hutang bet tolol sia hirup sok hayang leulewian syukuri nikmat Allah nu aya bener urang sakit geus dibere cager dahar urang teh kalaparan bener awak cager alhamdulillah geus ketika orang syukur ke Allah wala la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid wallahu alam brodi anjeun syukur ke Allah karena kenikmatan nikmat harta banda nikmat sehat nikmat jag-jag nikmat waras ku Allah pasti bakal bertambah kenikmatan aing ngaran syukur naon kitu ngaran syukur mah berjalankeun nasarupkeun make seluruh anggota badan baik jasmani maupun rohani maupun nikmat harta banda jabatan dipakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu lengan pakai nyakel tasbih mata pakai nelekur bu lima habbatihi sallallahu alaihi wasallam alamatun lamun ngaku cinta ka Nabi aya cirina bedakeun ulah cirina bedakeun ulah doang urang bae punten Pak bade naros ai bumina Pak RT palimana itu tuh kelompokna RT mah hiji dua tilu tuh itu anu pegerna jangkung anu cetna belang cet imahna tadi hareupeun imahna aya kurung manuk manuk beok eta imah RT geus moal nyalahan eta cirina cetna hecu ngagedon oh jelas asal geus aya cirian moal nyasar bener min mana salaki dia tuh salaki anu jendol tulah lah jendol kadeuleuk udah salaki tah salaki aing eta cirina jendol berarti salakina anak aya salaki dia mana tuh salaki aing pokoknya anu gendut be dia main nama nyari mikir sok tilu sorangan bae kuno akan nasgor main masak piring setengah be eta salaki aing tah deuleu tuh lah nu gendut kitu lah serem baredon beda gitu eta salaki nu salaki aing asal pokoknya main nama mundahar teh bisa sila main nama ungap masuk ada apa bedong bayawak mundahar itu aya cirian urang ge mun ngaku cinta ka Nabi aya cirian lima habbatihi sallallahu alaihi wasallam alamatun faman dhaharat fihi kana shadiqan fi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun ieu ciri anak aya berarti eta jelas berjelema bener ngaku cinta kana wa min ma'abbatihi sallallahu alaihi wasallam hubbu qiraatil Qur'an
lamun ngaku cinta ka Nabi cirina diantarana nu kahiji resep macakur mangganing urang mati lokres benar. Iya ibu-ibu osok tamat sabulan sekali Quran tilok benar. Eta itazul kita tama-tama saraya rosaya raya. Aduh teh berarti orang metegasupkeun ya. Coba atuh. Wa min alamati hubbil Quran hubbi sunnati. Lamun orang ngaku cinta resep karena Quran eta sok resep karena sunnah Kangjeng Rok. Urang masalah sunnah qobliyah jarang ba'diyah mah komo duha ge kadangkan witir mah komo tahajud mah apalagi bener. Berarti orang mah mo teu kasupkeun we baja asin ieu kitu mana kitu sabenerna kasupkeunana ieu. Wa min alamati hubbi sunnati hubbu qiraati hubbu sunnati wa min alamati hubbi sunnati kaditu nanti ya hubbul akhirah resep ke akhirat. Wa min alamati hubbil akhirah bughdud dunya. Ieu nu katiga ieu. Lamun urang aku cinta ke akhirat hewa kana resep dunia. Tah jadi artinya lain teu meunang boga dunia. Hewa kana dunia, ketika diberi dunia ku Allah sedekahkan kabeh dipake bekal jeung akhir boga duit 2 juta 1 juta jeung keluarga 1 juta pake mulut arti boga duit 1,5 juta muludan 50.000 1 juta 450 jeung meuli emas akur eta kalakuan saha ih jangan aku muludan mah 50.000 Pak jalobaan lain urang Pak nek mere 500.000 lalakina mah yang muludan 100.000 gede loko nah kalem pikir kami ge pamajikan ibadah sarua tah eta orang jurig padahal mah atuh jurig jing ngaganggu ka urang bener tak. Wa min alamati hubbi sunnah atuh hubbil akhirah. Wa min alamati hubbil akhirah bughdud dunya. Hewa karena numpuk-numpuk dunia aya tadi pakai ke akhirat mah illa zadan terkuat jeung bakal doang cukup gitu mah mama aya naon eta di goa heukena beas aya pas sakarung bikin sakarung ke tetangga tuh aya urang gampang isukan dimilikan ku Allah. Pernah teteh kos gitu jujur bohong digebuk wae bener lu kos pamajikan kula solehah panjang kula mah bi muludannya bi mulun kudu gede tenang nih muludan gede meu duitna ge jual emas iya tuh masing-masing lah jadi cukup kumaha tadina ieu ieu mah kami jadi nu kami deui bae orang bikang mah rata-rata kitu tapi itu ulama solehah tuh dulu jual di emas oke mi tah hok jual jeung muludan ridho ikhlas menang saminggu gantian oke digantian gitu kan bughdul akhirah bughdud dunya tapi urang mah eueuh teu asup tah laju kumaha tuh kiai tah urang mah kulantaran urang mah jalma kotor rasul mah jalma bersih urang teh korek keur nyambungkeun ka jalma da urang mah jalma kotor hayang diaku ieu teh urang keur daftar ku ari keur daftar terakhir Rasul wasiat ketika badai pupus ummati berarti pertama as-shalah an-nisa ummati umat kaula aduh Rasulullah SAW mengabogaan 5 syafaat lamun dibahas kabeh sampai jam 12 berang Pak Haji moal aku kulat bahas hiji bae cukup aya syafaatul udma syafaat keseluruhan Rabbana Karim ialah Rasul nyafaatan urang umat tabiak Rasulullah diteangan ke akar-akar neraka sampai ke kerak-kerakna lah ialah urang diselamatkan ku syafaat Rasul
sebab lamun ibadah urang ka Gusti Allah ngarep-ngarep masuk ke surga, ibadah urang mah eueuh nanaon. Geus urang mah kuari kieu teh keur daftar ieu teh, daftar hayang diceluk ku Rasul, daftar hayang kaasupkeun kana pendaftaran umat Rasul. Iyalah melalui maulid wasilah mulut. Urang mah rumasa gede dosa, rumasa salat teu pati bisa, ibadah belang bentong. Mun teu aya syafaat Rasul mah jang jauheun asup ka surga. Matak mudah-mudah dengan mahabbah, orang mahabbah bakal salamet. Belum tentu kiai nama salamat beri mahabahan ke orang. Ai Rasul mah pusatna mahabbah, pusatna penyelamat. Memeh Rasul aya heula nu nyapaatan para alimil ulam. Tah. Euy, Bu, euy. Hei. Kiai nyapaatan. Masyaallah. Cek Rasulullah cek umat. Rasul, abdi aya ka surga Rasul sapatan. Cek Rasul aing mah teu butuh dia, butuh ke kiai dia. Lain di pasir jamu ayak kiai, ayah bajas. Laju dia sok ngaji, can pernah. Ulama tetanggana doang. Ayo itu kumatari nak atuh eta Rasul, pacenang ngaji menyinggungan bae itu teu meunang itu haram ya haram kula kasinggung menuju beteu ngaji. Angel ka beunghar ieu goblok. Tapan kitu urang mah. Tah keku kiai-kiai nang asup ka surga, rengkag rengkok cek malaikat euy kiai nek ka mana? Nek ka surga atuh nek teu deuk aya teu deuk. Ketulan nungguan tetangga heula digupah ieu kiai si anu pernah mere kakak lihat bareto. Si anu pernah mere ka aing paisburi jeung lo kumas. Si anu sok ngaji bari dina lawang ngaji nage. Mari jangan ngomongkan batur, kadek-kadek itu nandekeun gelang batur. Aya be ngaji gelangna anyar 1/2 meter. Assalamualaikum, hampurannya kota yang kadek kabeh kieu. Calakeun, masyaallah hampura dosa teh kula nya cenah. Kayang kadel. Nu saurang masna 100 gram kongkorongna geus kieu bae. Teteh mah cenah ti kamar kota rida. Pamer be pamer. Hei. Boknya nonton sing kade laju kumaha tos kieu ka haji cenah ieu ja kami geus karolot laju ieu kumaha kami ibadah dengekeun kuari ya kesimpulanana urang jalma kotor Rasul jalmi ber tak kuari urang keur nyambungkeun antara kotor ka ber urang sebab ke sanajan jalma kotor tapi hati aku jaga ku Rasulullah amin salat ulah tinggalin kuari mah istighfar sampai sapeting minimal syarat salawat sampai sapeting minimal syarat saja manu maca salawat hiji dibalas ku Allah 100 saja manu maca salawat hiji dibalas ku Allah 10 saja maca salawat 10 kali dibalas ku Allah 100 kali saja maca salawat 100 kali dibalas ku Allah 1000 kali saja tiap penting maca salawat 1000 kali hakun ala Allah alla yu'adzibahu Gusti Allah moal nyiksa ka eta jelema geus mun menang siksa Allah sapoe sapeting salawat kudu 1000 kali berarti sawaktuna 200 kali nu mana nu pendek bae Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bagus Allahumma shalli ala sayyidina abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim bagus Allahumma shalli salatan kamil wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladan halu bil qad bagus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim ngan lamun maca salawat sing bener ulah kula doang salat kula pernah nyaksian salat aya jelema ki salat maca salat Ibrahim al tahiyat cek manehna pan fil alamin innaka hamidum eta pemain kieu fil alamin innaka hajidul majid astagfirullahaladzim haji majid ka bawa dina salat awas ya Pak Bu nu ade masa salawat Allahumma shalli ala salatan tunjina biha min jamil awali wal afat taqdilana biha jami'al wa tutahhiruna biha min jami'is tarfauna biha a'lad darajat wa tuballighuna bi aqsal eta hade teu naon nek maca nu pendek na salawat sallallahu ala Muhammad saat kumaha cenah eta salawat Kangjeng Nabiullah Khadir Kangjeng Nabiullah Khadir nyohonkeun ijazah ka Rasul punten nyohonkeun ijazah salawat pangpendekna tapi mundel cek Rasul sallallahu ala Muhammad Nah, aku tambah bari. Sallallahu alaihi wa sallam 200 deh.
Cetik eta. Ma euy, Bu euy nya. Eta nu pendek bae Bu nya. Nu pendek ba. Udah panjang-panjang geus kolot kieu mah. Lalieur pada ngerehes, lalanjung. Eta pendek tapi mundel. Sallallahu ala Allah malah gitu. Lanjut nandai. Ngaji ulah tinggal. Assalamualaikum salam. Diuk dengekeun pengajian. Ulah sok loba ngobrol. Eta mimiti ngoet beungeus ka dituna. Terus ngomongkeun batur. Eta boh punten. Sanajan make kode gibah sarua. Maksudnya kata saya datang itorek jelina kudu dipoel bae mah sarek sejeung eta ngomongkeun batu sajan make kod naju ondangan kana muludan mas dia tadi nedar moal cenah anah moal aing kaya urang dondang deur urang mah kamari cenah jeung eta nya cenah jeung lauk bandeng urang dok emas urang aing cenah muludan kana Bursiano. Aduh, daun dangdeu, laju dia endog ke arah ramin beke endog ini. Endog sabelah teh terus mana buat endog amin ketelahna. La ilaha illallah. Kita sungut ku hayang mereka ngomong, aya endog amin segala. Endog rendang teh dibagi dua buat endog amin beke ini terus. Ih, laju dia cenah eta dahana jeung eta pe jeung genjer. Genjer ge bahasa urang di kota mah diganti ku ari mah eta genjer teh. Bahasa nanti itu di supermarket mereka kembali. Kata genjer mereka kembali. Nah sebabnya genjer mau dihakan kurang atau genjer mau diisingkan. Oh apa juga tenerak mata mereka kembali ke telahnya. Itu punya guys ngaji saminggu sakal saming ngesrodiah susah kita haram jadah doang. Guys sholat ulah tinggalan ngaji saminggu sakal maca sholawat sampai sabeting syarat atau duarat. Nah, kuari mah jeung papada kudu siling tutupan aem jeung papada kudu bagusang ulah pagoreng-goreng sang ngeus leungitkeun hate nu eta tah da eta teu bareres laju hasud leungitkeun Bu hasud leungit kecuali jelema gendut hayang kuru hasud ubar diet hasud kage kuru tereh atau mikiran awak batur bae jeung karena dek kuru manehna nanti ubar duit diet nu mantep nu cocok hasud langsung pokcer tama mikiran awak batur bae batur nu meuni motor teh nu gering batur di mana 3 tingkat teh asup rumah sakit. Ih masya Allah batur militer mau si ibu nu ngagola kode la ilaha illallah iyalah penyakit hasud parijenanya kurang berkah mulu dan amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapiatur moga-moga aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepatna kebodohan kuring. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli syafa'ati wahsyurna ghadan fi zumratihi wa tahta liwa'ihi yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma hawlahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal makan makanan mubarakan wa ma hawlahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wa ahli ahla hadhihi al-qaryah bijahi khairil bariyah. Allahumma hdina wahdihim bihaqqi
ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.